Alhamdulillah. Kang Riki. Lalaki langit lalanang jagat. Ngawas, ngawas. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya abang nu jauh di Pelembur anu anggang di padesaan anu dumuk tetep rangenak di lembur masuk Banjar Kalang Pamidah. Kanca mitra sadaya kuninga ieu joe di mana? Ieu aya di wewengkon Kecamatan Samarang, salah sawios destinasi wisata kagungan Kampung Sampireun Hotel and Resort. Luar biasa, suasanana sejuk, nyaman, aman, tentrem. Jadi kanu bade mepende hate, anu bade niiskeun pikir, kanten sumping ka dieu kampung Sampireun. Satu tos biasa, urang bakal ngawaos. Ngawaos, mun ngawaos ngamangkong ngabas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya Duraban Jawa di Pelemburan nu anggang di padesaan anu dumuk tetep rangenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sapertos biasa nepangan kanca mitra sadaya dina ngawaos, mun ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Dina konten-konten warisan babasan Sunda baheula nyuksruk galur ti karuhun ngudag lampah warisan sepuh urang baheula. Kalersan kagunturan madu kaurugan menyan putih di dadanget ayeuna nepangan salah sawios ruruntuk pupuh Garut. Salah sawiosna kantos janten papayung agung anu ngokolakeun pamarentahan. Saha di antarana berita percanten cobi geser kapalih ditu. Assalamualaikum sampurasun. Rampes. Alah, Aduh luar biasa bahasa Sundana itu. Kang sehat. Luar biasa. Kan tadi teh aya ngadangu naon beruang madu segala. Ageun betong dikitukeun. Naon teh? Kagunturan madu lah kadangu mah. Kagunturan madu Asa. kaurugan menyan putih. Oh, aya cenah ai dedanguan teh cenah aya beruang madu menyan. Terumaos tawararantun teuing. Duh, ningrat kanca mitra sadaya. Bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri. Saking kubungana nyarios dugi ka pabaliut. Aktivitas naon? Luas apa itu? Dua. Itu tah. Tong aneh. Sareng Abah Janur aduh. Akang kumaha ayeuna teh? Akang teh Bales. tuh jadi rawas. Nuju lakuan naon ngalampah naon ya di Garut. Kala abi teh ningali jenggotna teh asa beuki panjangnya. Tiba heula. Luar biasa. Jenggot Langkung gagah atuh nya. tiba heula gagah naon. Kalau resano yang menuju Amengan, sono ka Garut kalau santos 10 tahun abdi teh 10 tahun tepat. Janten pelaku apa namanya? Pupuhu. Endorse gratis teh naon? Oh, endorse gratis. Santos kumargi kamukur di Garut abdi waktu di Sabdalamnya. Bahwa sing saha UKM di Di Garut anu hoyong. hoyong ngangge abdi jantan bintang iklan mangga gratis. Di gratis, Lamun tong puntos maju kedah mayar tapi sanes ku artos mayarna ku komitmen kedah janten bapak angkat kangge UKM nu alit minimal 2. Kapunguran kitu nya. Leres pisan. Salah sawios buktos di antawisna di Garut kamaskur kiware janten salah sawiosna gaduh iklan Naon? Kota Coklat. Oh Nah, iya. masih emut 2011 sampai telepat Terus, nya ngadorong salah satu UKM usaha kecil menengah duikeun ka ayeuna terus janten industri menengah. Teu didorong ge da memang orang Garut mah Orang kreatif Garut mah sadayana ge. kreatif, nya. Teu didorong ge salaresna. Asa ulah dihalangan. Ulah dihalangan mah teu da bujeng-bujeng anu Ayeuna domba da maju mah maju tuh kudu didorong. Kan lamun dihalangan mah hese. hese Di bisa. kandangan mah. Jadi masyarakat Garut mah kreativitasnya luar biasa. Luar biasa. Numawi ulah seueur ngandangan. Pamarentah teh ulah ya ulah di kandangan. Ulah dikekang mah nya. Ulah seueur ting dikekang.
Salarosna kitu janten selama sekenalan 10 tahun ternyata janten namanya janten nyambung masuk Sumedang, Bandung, Ciamis, Cianjur, Tasik hampir sadayana janten ayam gratis. Emang 10 tahun teh jadi gratis teras salami 10 tahun. Da bongan deklarasina kitu atuh. Atuh kan tadina kangge Garut hungkul Tapi tadina kan. sabab merenannya. Margi ya dari mulut ke mulut. Dugikeun kan memang Sule, Maili, nyarios bahkan Maili mah dan Kapabumi yen anjeunna penghasilan terus 600 juta per bulan Tina YouTube konten. tina YouTube sareng endorse. Nah di awal tina endorse. Jadi nurutan bapak, tapi benten aja bapak mah gratis, abi mah mayar. Gitulah bahasa cek anjeunna teh. Tah Mun tiasa mah age mayar. Sabi teh da bentennya sampai ayeuna. Abi mah resep sangu jeung peuteuy, didinya resep sangu jeung hayam nya tong dipaksa. Tah ieu teh 10 tahun abi teh Kelilingnya. Nang kita kamari ka. Aya sabaratus konten anu kaitan sareng promosi video. Menawi Oh, emut. nembe tacan terus seueur tapi teu duigin ka ratusan. Tapi henteu unggul di Jawa Barat, ka Semarang oge kamari, ka Samarinda sareng di beberapa tempatna. Abi ngemut teh ayeuna di pandemi ayeuna kan usaha sesah, Nuju drop-nya. Bisnis UKM kalau buat anu relatif aman. Problem di masyarakat teh problem di promosi. Di promosi. Nah, desa dibantos. Tapi eta ge sakantenan jalan. Contoh upami abi da meuleun di Bandung. Di Bandung. Abi ge honor. Heeh. Aya penginapan. Nah, abi langsung ke bakso tahu, ke mana. Langsung kan dibantos dia. Gitu. Karena upami ngahajakeun mah memang kan berat abdi kedah mayar Kru. ramen, kedah mayar kru, aduh rada engap. Jadi selama ieu mah ngiring papalidan we nya. Kewalidan. Tina udah melanda utama. Nah, gitu. Kamari di Samarinda oge aya Padamelan. Teu di Semarang ikan aya Padamelan. Kayak honor, teu. Jika naik ke Garut ge pada mawan ya nu Aya utama. Padamelan. Upami ieu mah aya pesenan. Oh, khusus? Aya pesenan di salah sawius produk nu tos majeng. Jadi eta mah teu kedah di Garut salah di mana wae, mun sakantenan pun bojo. Aya euih nya ngalongo kulawargi. Tapi sarehat sadayana nya. Alhamdulillah. Kang Riki. Istighfar lah. Mun abi teh rada cobi dipen heula kepada dia geura. Aya naon kasindiran. Biasa ngeunteung. Kalau sok gede rasakeun we sarua badag oge da. Eta mah badagna beda. Tadina konten ngawaos salah sawesna aya nyutat babasan sebuka. Upami ningali dedeg pangadeg mah jigana da ieu mah bakal cocok upami salah sawios di antawis babasan nu dikapayunkeun nya eta lalaki langit lalanang jagat. Numutkeun akang eta babasan teh laraparana kumaha? Lalaki langit lalanang jagat. Atuh da gagah kieu dedeg sape rupa hade lamun kami mah dedeg sampe rupa teh sabaraha da ieu mah Eta da peda ditujukeun ka abi jadi hoream abi ngartikeun. ya. Da abi mah FSMR. FSMR. Eta teh FSMR mah lalawanan teh leber wawanen. Berarti Gede kawani ieu mah eueuh kawani tah pernah eta orangan. kana mitra sadaya. Di waler da kitu. Tah Abi ari mah nu awona mah awona. naonna we keur saena mah keur batur. Sana keur batur. Hiji deui. Dina seuh-seuhan Makalangan aya istilah nyekel sabuk milang tatu. Nyekel sabuk milang tatu biasana babandinganna kumaha atanapi ngalarepkeun bahasana kumaha. Tong-teng. Bahasa buhun mah duh. Kanca mitra sadaya ieu icon orang Sunda nu lahir dumuk tetap merengenak dikecelakeun ku Ibu Ramana teh di wilayah Pirangan Timur. Between asli Garut, kacampuran darah Tasik, katurunan sieun-sieun dalem Sawidang. Ieu mah Raden asli mun ieu Aden-aden. Apalan orang teh apal. Da ngareview heula atuh. Ini ngapalan. Nah, mau dijawab eta. Namanya Nyekel sabuk milang tatu. Ayana Google. Akang di kieu mah track recordna aya na Google, kecuali na hujan. Ieu teh geus hujan. Taluk wae. Taluk wae. Kanca mitra sadaya waleranana dina episode anu baris dokap. Tetep di channel Ngawaos. 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 Ayo.